Meuni geunah geuninganannya ai sore-sore ngaringkuk teh mung aing ngahudang lamun eueuh kewajiban mah hayang teh ngagoye ye poyoy. Tapi da arek buru-buru hudang mumpung si Jana peureum nya heueuh pan si hayang sembeb teh sakedeung lagi balik ieu geus jam 3 ari balikna 3:30 aduh buru-buru urang masak heula nya tuh can nyangu cobakeun. Aduh kumaha atuh teh mudah-mudahan we sing kaburu nya nya kaburu asak kitu si hayang sembeb datang teh kaburu ararasak sadayana. Heueuh tadi oge geuninganana Magicom aya sangu saeutik urang geus dieurihkeun kana piring leutik tuluy urang nyokot beas ieu kana Magicom keun urang isikan teu hilapnya sababaraha kali ieu ngisikanana ge ngarah naon ngarah bersih ulah saeutik ngisikanna. Maksudna teh ulah sakedeung pan geuninganannya aya zaman baheula mah keukeuh we kudu sakali cenah ngisikan teh ngarah loba vitamina nu puguh mah gancang haseup aya namanya da beda zamanna oge nya heueuh kudu bersih jadi moal gancang haseup. Beres nyolokeun sangu ieu teh muka kulkas aya naon geuninganan aya waluh ieu teh nya aya waluh urang tumis we waluh teh make tahu aya tahu tadi teh boga 2 tahu teh ditumis jeung waluh tapi memeh ditumis ieu urang siksikan heula si waluhna da apanan can disiksikan meureunnan moal ngeunah teh disiksikan mata ieu teh disiksikan lagi panjang-panjang nya si waluhna teh kunaon make panjang-panjang teh baruleud nya eta abdi mah resepna teh nu pararanjang geuninganan. Beres nyiksikan waluhna ieu teh arek misekan bawang beureum bawang bodas tuluy urang siksikan si bawang beureum bawang bodas jang naon cenah heueuh jang tumis engke teh mah urang tumis jang nyayur. Beres bawang beureum tuluy ka tahu urang siksikan. Kenai tahu 2 siki ge aya dihijikeun jeung waluh mah ditumis lumayan rada rea meureun. Beres itu cak-cak siksikna geus beres urang seuseuh heula ieu nya si tumis waluh. Maksudna waluhna urang kumas sing bersih pan loba geutah. Beres kumaha waluh tuluy aya asin di dieu ge urang kumas asinna oge ngarah teu melel teuing asin teh kos nu engke teh darting urang. Beres sagala dikumah tadi ge goreng tahu geus asak geuninganan tong garing-garing teuing darek ditumis ieu asal we tibang tadi dieu ge nu hijina heueuh nah kompor hijina teh urang teh dagogeun ka tel isian minyak ngaguar gaer bawang beureum bawang bodas geus asak asupkeun waluh tuluy teh hilap dibulak-balik heula beres cai nya tah ulah pokok kudu ditutupan nya nya ngarah naon ngarah gancang hipu. Beres teh asupkeun tahuna urang bere masako bere uyah bere garam pokona sakabehna sakabeh bumbu anu diperlukeun beres urang udak aduk deui sina nyerep sakedeung urang tutupan sakedeung. Beres itu sagala asak geus diasahan oge nya tadi ku urang teh geus ngeunah pokona mah urang eurihkeun kana wadah heueuh tu geuninganan geus asak sahiji. Maksudna teh samenu heueuh da teh teuing kunaon letah teh kan hayu we belepotan. Beres samenu ayeuna nu kadua menu naon cenah biasa asin urang mah resep asin pan lamun dahar teh jeung asin teh asa aya nu kurang biasa we asinna mah urang mah nya ka resep urang mah nu eta we nu murah meriah nu loba